luar palsapak wayang COD carita obrolan dalang COD carita obrolan dalang di MPP Official. Panteng terus bray seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Alhamdulillah ya naging siring dulur-dulur. Kidalang Wawan, Kidalang Asep, Kidalang Yoga, Kidalang Dadan parantos tiasa umum pulung petepung lawung. Akang ngarasa bunga anu tanpa tanding. Dibanding kenjeng gedena gunung luhurna gunung mesti gede kene kabungah akang. Beri anu diging silingi parantos tiasa nyumponan kana angkiran akang. Siap. Mantap juragan. Cok kawis ya kang rasa sono. Oke hampura nuka tukang-tukang akang rada tamelar ka sararea. Dan ngaranna ge beureun nyumponan kewajiban. Ka masyarakat diperdi akang kudu ngaruluguan warga Cimenyang. Oh no. Bebas tugas. Ari jabatan mah, ari pagawean mah teu boleh mah ya. Akang teh sono itu ya ka dulur-dulur. Hampura akang ge teu bisa anyang sono keur mah suasana ayeuna dina wabah Covid-19 saking urang kudu ngutamikeun kana anjuran-anjuran ti pamarentah. Jaga jarak, ngangge masker. 3M teh-nya Kang. 5 ada 5 3. Kun bae. Mangsa bodoh, mumaha maneh, mumaha sia. Genep jeung nu acan di bangsa kalian. Kan ya terus waspada dulu jarak atuh. Tapi jauh. Akan aya ngobrol di lasono. Saya Kang, saya Kalersan aya Kang Oba heula. Ka tukang-tukang meureun ti tahun 87. Akang ngawitan sareng bapak sasarengan di kerjaman ya di dalang Wawan ti SD ka SMP. Ya di dalang Asep kerjaman ti SD ka SMP ku akang ka asuh. mohon Kang, emot. Akang mah ye Bang emot lapisan menalika abdi namut altos ka Akang. Ku Akang teh dipasihan. Betul. ya sabar kawis naon Tuh, ya. ka sono. Ya urang teh periogi manjatkeun puji sareng syukur kehadirat anu kagungan. Amin. Pere akang kaging siringi dulu terus biasa nyumpuran dia sababiahna pengennya tamuga-muga nu langkung utamina dina mayunan ieu wabah Covid-19 teh muga ing hasilna. Amin. Kalian muga-muga urang sadaya dijauhkeun tina balai. Amin. Wabah musibah penyakit berwi dipanjangkeun yuswa disehatkeun mulus rahayu berkah salamet-salamina. Mohon. Akang ngagerakeun rasa kasono nu ka hiji meureun ieu kaki adik dalam sohor manggung wae. Kumaha aya mah teu manggung wae sampo setahun setengah. Aya mah ganti manggung wae. Tukang-tukang. Aya mah lain manggung wae, jualan wae aya mah lain. Tukang-tukang bangunan teu eureun. Sugan eureun sataun mah tabunganana gede aya ieu mah. Alhamdulillah gitu mah. Ai si penan mah aya, ngadosa mah si penan teh lain duit. Tah cek hiji Yang gitu nyata bisa aja. Langit bisa Alhamdulillah itu pasti SMS. aya napi WA ti Akang teh di haturan linggih Langsung dinten Senin wengi langsung kantosan tuang lagi sadayana di kantosan teh alah sadaya THR ya tipu wajib gitu. Itu berita gitu. Akang mah ngabagikeun ka susah kae we. atuh hanas mobil di bensin. Gitu. Ya. Lanjut Kang. Ngomong akang deui ka dulur-dulur nuhun pisan ye terus ya nyumponan. Dan nu utami nama loba tepikeun akang teh maksudna teh. Saya. Nu ka hiji ku suasana kieu kumaha sararehat keluarga. Namun minyak sini Pak. Ayo dong sulit kemana? Udah siaran. Hah? Kami ngawartosan kan minyak seungit gitu. Nu kadua sabun. Dina suasana sapertos kieu ya urang teh panai ku pemerintah bade instruksikeun. Sagala rupa aturan teh kudu dipigawe di imah. Tah aya kagiatan naon? Alhamdulillah begini di ngagawean pun bojo jadi imah wae tadi kebon, mah jadi kebon
digulung masyarakat. Pakainya iya. Ya. Udah gede kan. Iya mah. Ya lah. Hei, cepat mas, seorang murah namanya jadi kuayang pulang dengan pandemi kieu kudu segala kegiatan di imah. Ya tapi kita kegiatan galai pun bocah mah di imah mah di kebon pas kudu makan hese jaga jarak hayang gaya ubur-ubur hese Syukurkan. Ya, urang bakatna lagu yonan. Nah, betul tadi tah. Semuanya. Hei, abdi mah di situ aing geura aing abdi heureuy cing atuh meuni sing rame atuh cenah hiburan-hiburan ari abdi serius di hehehe kita heureuy Kopi. jadi bingung mang kopi mah kan Men. Eta nyoba bela mau ka dia. men kopi Anu dia ngecekna anu salapan kocekan, anu 11, anu 18. nah pas apa sekarang ya ora saya teh salapan kocekan Teh opat. opat Anu salapan kocekan, nya naon tah salapan 12 kocekan. udah kocekan Ya. ya 16 kocekan, 18 kocekan. nah pas apaan sih? Diartikan pas apa itu? iya tah lanjut ayo jeung lanjut teh rame kieu ya mudah-mudahan urang bubar 11 kocekan, di Ewang 12 kocekan ya. cing Dia 8 kocekan. 18 kocekan sarapan di dieu Tah ieu mah nu teu dikocek. Teu dikocek kenapa? oh nu angurah ieu mah nya Ya. Ampura ki ade ye. eh sami-sami we ya Lain dia tuang leutkeun dia melalabuh saya aya. sakieu kira kumaha teu aya Tadi anak di jam 5, di jam 5 urang buka di dieu babarengan maksud teh. kahoyong mah kitu abdi oge tapi ya Puasa mah. kahoyong mah buka bersama mumpang enten abdi teh misalkan pun ali teh kompak Jadi tadi itu dek newang saya datang gitu jadi da sieun teu darah ratang jadi akan gitu buku gitu ya. ampun Terus panginten dia nya. Urang meuli ku kasebat tadi ye. Khususna ieu teh nu pangageungna ye, ai karo teh panggedena sagala. Ya, ini panggedena teh karo ohan we ka adi-adi teh. Asli kare mau panggedena. Jadi tulang punggung sararea. kapan karo teh panggedena karo teh tina karoo jadi Kalau ada di belah. adi-adi teh Benar. ulah kaget ieu mun Sok bisa saya ya. Oh, kurang terakhirnya ya. siap Asli lah kuning. hah Serius lah. Serius ya, geng. Serius kenapa nggak butuh? Sangat. Keren Oh, nah. Ieu nu pangageungna ku suasana Covid ayeuna ye kagiatan naon wae ye. Margi kieu. Ceuk hiji katerangan urang dina sareng-sareng kajenengan di sana hikmahna. Urang sana hikmah sareng manfaatna ye ku urang sararea dina Covid ieu. Kasih mulung ku kan tadi oge nya. Taina anjuran pamarentah. Dina suasana Covid ieu keur ngajaga nyebarkeun penyakit wabah Covid-19 itu urang kudu make masker. Leuwih kaluar ti bumi kitu nya. leres Terus jaga jarak, nu ulah cara teuing gitu kan beda bumi di tunanya. Beda bumi jaga jarak. Iya kan tahun baru ngajar Tong cak teuing gitu kan. abdi ge teu dipiwarang ku anglurang ge sama abdi ge tos jaga jarak kajareuhan teh kami teh tos jaga jarak kita ge gitu Kata mah protokol. ya ulah kajareuhan Protokol situasi. Komo urang selaku seniman, pelaku seni, komo ai dalang mah panai kabungkur mah dalang disebutna ge jupe. Juru penerang, juru pendidik nu ngadugikeun program-program pemerintah ka masyarakat. Juru penta gitu ya mah. Juru penta. jupe teh juru peta Loba hartina jupe teh teh. ku kopi kieu aja bintang film nu mau teh si jupe nya Sebab tadinya. Jupe iya, urang sararea, urang yen ambil hikmahna. Dina sareskan kajantenan ku urang di sana hikmahna jadi ilmu. Siap saur katerangan pun Bapak almarhum, di mana datangna ilmu? Tina pengalaman nu dialaman jadi ilmu. Lamun urang teu boga pengalaman nu dialaman moal boga ilmu. dah eta mah laras pisan bisa urang janten setiap urang memeh nyaho kana kagorengan teh urang teh kudu goreng heula
memang urang supaya urang nyaho karena kebenaran urang teh baru kudu Nyaho teh kudu ngalaman salah heula ta eta panginten anu disebutkeun ku aing. Tapi ulah salah deui wae kadinya. Nah, Sama loba pengalaman salah misalnya kealaman. ta eta hebat pisan teh. Iya mah, nuhun. Salah wae. Jangan ngobrol eta atos kali. Heco gitu. pada ikut duit bersama tuh. Nah, eta we akan tanya keluar duit, aya duit dihadap, enggak aya pegawai gitu. Mohon ya kan. Kasararea ieu mah nya. Mohon akan nepikeun sabir. Hiji meureun kamelang mah aya. Ya. Sab dina suasana kieu mah tong boroning anu eueuh jualeun, nu aya jualan ge hese ngajual. Gede kamelang. Sabab ai seniman mah ukur nganalkeun banyak. Leung mun boga samilan, anu seni, keluargana bari ngawarung, buka toko leung banyak. Seureun dinu seni anu kanu tani. Sakinten bangayaan nganalkeun. Teu akal mah gede kamelang, teh da bongan sabab barengan ti kaasup ti teu leutik. Resepna ukur kanu seni, teu dibere keahlian nu seni juga jual beli tanah atau ngaborong bangunan mah daya sadayana oge. Abdi ge anu kumaha di pisau. Jalan teh jual. Ada ge abdi jual beli. Kan ai belina mah teh jual terus. Kasep aya jual kayak Ai pun ada kayak terus jual beli. Iya. Jual beli. Iya biade. butuh kacicing. Cek keterangan kitu, aya barang nu aya bana urang mah tatalang raga. Ta eta. Bila mana urang pailit teu aya tabungan silakan. Ngan bila mana boga duit buru-buru ganti deui. Ta eta. Nyan Abdi kan abdi kadinya atau mau aya atas nama, ai teu aya nya. Jual deui ben tapi kan tinggal teras unggul. Ya eta we. Ya we deui kumaha kasepakatan ieu. Kanu pangageung mah ieu, cik dina suasana Covid kieu ieu. Da intina mah keukeuh. Cek rasana mah dapur mah kudu nyangu. Kagiatan nyikapi ieu seni dina waktos ayeuna Covid kieu kan ditekengingkeun ku pamarentah nyaeta menghilangi berkerumun kagiatan. Nya panginten anu kaalamanku musim kuring Kang. Ya kayak mandi. Tuh dah. Terus abdi acan ngajawab terus diwalel. Kagiatan Kang depan tuang pun bojo mah nya puta pena kali. Alhamdulillah ieu mah. Dari teu minangkala mah eta mah guyon alahnya. Anu kaalaman ku abdi salami bade 1,5 tahun panginten urang gelar wayang memang tidak ada perizinan kan. Pengalaman abdi di lapangan aya nu nganuhunkeun oge terkadang aya nu menghanjakalkan oge gitu. Mari kapungkur pan sasi 2020 gempar-gemparna corona dugi ka ayeuna gitu. Tapi di sisi lain tiap-tiap daerah benten ieu aya nu kebijakan aya nu tiasa manggung teh, aya nu henteu. Aya oge nu tos dipasihan izin dina waktu beurangna ditekengengkeun. Hawatir mah pan eta pisan anu tos izin tos aya cenah. Tapi pas bade tos beurang tidak boleh karena aya pergu baru cenah kitu. Nya kasangsaraan, katungaraan da memang anu disebutkeun ku Anglurah neme ari abdi mah da upami teu ngawayang teh laras-laras teu usaha kana anu salah itu main jantung tani aya nu kanu icalan kanu ngamakelar ari abdi naon atuh Dan di jalan itu. abdi ge aya kahoyong masih teh nuju ngukut teh teh tilu jami gitu. Maksa teh tilu jami di dieu teh bahan pidalangnya. Bahan pidalangnya gitu. Ngeunangkanna mah Nah, Kang Guru aya masuk. Naon teh? Masuk ada. Guru. Kang Guru nyata sih. Guru Murid mah. alhamdulillah guru ka murid mah ngan beri ka guru mah teh aya. Pengeluaran deui wae murid. Janten cenah nama salami abdi corona anu kunaon kagiatan abdi teh aya kagiatan pisan mah. Memang pacapakan abdi dina ngawayang salieuan tinggal ngawayang abdi teu usaha nya jujur lah abdi sanes ngaieukeun kakotoran di muka umum gitu. Sadaya tos-tos seep angena.
motor di Ical 2. Nah kayak berapa ai bojo mah pun anak teh apaleun. Tapi kesuna saya kiri tadi jualan teh. Oh atuh moal pati-pati di Ical ai. Isi Ai tes lunas mah. Matak di Ical berarti lunas. Hasil negatif itu aja kayak corona teh hasil negatif gitu. Nah, sama negatif. Ayo alhamdulillah ari abdi mah negatif kan pun bojo positif. Itu pun bojo di bumi wae. dari bumi wae teh da komo anu nganu tapi di luar tinggal pun bojo tas dianu kredot Ngan ditrika. pun bojo keur nyetrika cabut itu Ayo positif anu pamanyar lemat. nyadu kita ayeuna ge positif Pamanyar mah. seueur lagi anu memang anu tertunda masih kene seueur anu tertunda anu terus ngadepean memang terus dina waktuna teu tiasa aya izin masih tertunda Pak. Oh, ngabangun garasi wae ya. Nuhun. Ki adi ye nu Corona. Kartos paginten. Yen ti kapunggureun gede kamelang nanti da kitu. Ukur ngagugulung karena diajar ngawayang ngadalang gitu nya. Teu kersa kan usana sugan aya nu ngabangun ngiring ngaduk. Teu kersa ieu mah alimeun gitu nya. Jadi Aduh. eta gede kamelang. Mangat sawo apa? Jadi Aduh. eta gede kamelang. Mangat sawo apa? Maksudnya dia secara jadi barang yang dikaraik nu sejen matang tidak masalah. Covid kita gede kamelang. Halus bilang wow gitu. Iya. Ya dia asep ka suara bari gua kang mah ada ka asup ka baheula. Nuhun. Ya gede kamelang nya. Dina suasana kieu teh margi sok sanosa budak sakedik diajar ya karena ngabolong bangun kana sanes kanten di kuping-kuping teh rugi wae. Nya, tah gede kamelang. Aya eta di kabar mah alhamdulillah cenah aya mah ye. Alit-alit teh gaduh usaha suku ngalih kamelang mah gede nya urang teh. Kumaha situasi mayunan ye suasana wabah Covid-19 ye khususna kangge seniman sareng keluarga. Covid-19 ah. 18. 19. Ini Inggris. Oh, sarua wae teh. Tuh nya. Kumaha jadi kupingkeun kudu sanes saya. Sasa pami nyepa dalang lah nya. Pami punah bisa ya. Ditenan di kajantenan tos 1 tahun setengah. Seuri lah kasna. Bagi orang sebagai juru berata. Anu mainkeun lakon, naon wae lakona gitu nya. Mainkeun karakter naon wae seuri peraturan pemerintah nu ayeuna. Nya secara langsung upami teu acet naon teh nggak disikapi dengan bijak, iya, lalauran nggak bunuh para seniman salah nama, bunuh para seniman karena eta ku kerumunan, sedangkan di satu sisi lain, ayo oke nu kerumunan tapi dari tindak, banyak ketidakadilan lah. Pasar, mall, ngetek-ngetek we malah neme oge pan di alun-alun wah jelema dekat ada. Apakah itu bukan kerumunan massa? Sedangkan dari ulama selaku dalang gitunya. Arogansi, perkawis kieu sok ira dalam demo gitu kan. Leres. Malah upami ngawayang mah udah tiasa diangge sosialisasi kangge Covid pemerintah. Tiasa fleksibel. Nonton wayang tiasa tertib dina kursi jaga jarak tiasa selalu sama da. Upama misalkan wayang teh sapertos event modern artisna dangdut omong irama lapangan anu mang puluh ribu itu baru dilarang salah nama. Tak gitu, Kalau gawe ku kayak gini ya bertahan lah. Da kumaha geuning kewajiban urang lahir kaulaning pamarentah anu sah, batin kaulin Gusti, rasa kaulin Rasul gitu Pak. Nya urang satuh we ka pamarentah. oh di tenan Ada kumaha gitu. Nya usaha nu saresna mah lah aya cuci motor aja dia. Ayo masa itu gaduh usaha. urang aya kagiatan Semua. anu ngahasilkeun tiasa ngahirupkeun keluarga, ngahuripkeun keluarga gitu. Oh, Baik waktu gua kira. ya, nu katilu ya. Ki yoga, ya. Ieu teh kalau resana sim kuring mah. Hari yoga mah. Acak. Kalau resana nalika ti payun sibuk manggung teh da ieu mah. Dina waktu lagi di mana suka ge jarang nemrong gitu nya mata akang teh ngarasa kumaha waktos mawayang kalah. Gitu nya. Nah, obat tiasa ngawayang gitu kan tombol akang abdi ge salaku lancirna gitu. Pan oga mah teu tinggal
diajarna jo manggung we Kata tapi pas pas ke asuh, aya kan Nah, karena itu. dua ieu mah ke asuh komo loba barang penta panggedena mah pan. baiklah dibere kan uang kare Da eueuh keur merena. Ayo juga. Ai mah Ki Adi nu hiji mah memang kata bisa sibuk sekolah. Jadi upami aya latihan-latihan di Parasuka teh teu kawasarkana, nemrong, ngiring, ngariung gitu nya teu helok. Ku awan ku Asep mah ieu. ayo nu sakaterang abdi mah pun adi mah abdi diajar ngibingkeun wayang sareng pun adi ieu mah kan dipengker we dalan tembok teh aya mah tujuan Nah, malahan mah akang wawartos yoga bade ngawayang teh akang ngarasa leureus ti kawit tuh kawakasan nyaksian. Tapi sih nggak direpotkan kan. Ngaros leureus gitu nya ku ningal ngawayang dina obrolan dina ngawayang aya keajaiban gitu. Aya keajaiban. Da gua akang karasa gitu nya. Karasa. Nah, jadi keajaiban di kolot teh karasa ku urang sararea dari ngawayang itu pengalaman ya. Nah, kami ngalaman meureun payu heula. Jadi itu noron juga Ki Adi gitu nya. Ngalaman abeuh we gitulah. Nah, kumaha Ki Adi? Ya mohon kan. Aya nu karaos ke yoga mah ku memang ku kondisi Covid-19 ieu teh memang dalam untuk urusan seni rupina sangat dirugelkeun lah kalau pementasan seni-seni tradisi terugel bisa. Nanging aya kan yoga pribadi mah seudara oge positifna. Nah, positifna utaminanya seueur pisan boh tatangi, boh wargi-wargi, boh ti kalasan keanggotaan organisasi abdi seueur bermasalah kan Covid itu kan motor teu kabayar, mobil teu kabayar. Jadi duit abdi mah gitu. Nah, jadi untung posisi Covid teh jadi aya nu hoyong nu engal-engal rengse kopi teh aya oge nu hoyong manyang panjang. Kalau aku panjang teh Covid teh, loba gitu. masyarakat anu memang ngerde hutang. Kopi eureun maranggung, nya kopi brek, iya manggung Aya penghasilan lumayan lah nya. Intina sebagai mediasi antawis. Sangke ge rombongan ge pada digentos cenah nami ge dalang juga Covid Sutarian. Ya alhamdulillah. Maksudnya Iya, iya. dalam hal ieu ge menjembatani lah, intinya menjembatani bahwasanya dalam untuk urusan utang piutang anu seueur ada di gemor-gemor seueur masyarakat pedalaman anu memang tidak mengetahui akan hukum disingsieunan ku seorang debt kolektor anu memang terjadilah intimidasi eta salah anu melanggar hukum anu kakurangan anu sanyana anu kakurangan teu kabayar dia tidak melanggar hukum justru anu kebanyakan kolektor yang mengintimidasi kelangkungan penagihan otomatis nyadi masih keterangan itu ke masyarakat bahwasanya bukan berarti harus datang dibayar wajib Bayar mah aya mah Kayak salah saya jenis komunikasi pemerintah tah kan. Mohon, Presiden mau Nah, kayak penarikan. kan tidak hanya penagihan boleh ada tapi tidak secara dengan arogan gitu kan. kadang ya sedikit bahasan kamu dina kamu masyarakat umumnya lah intinya kan langsung di Kapolri menjelaskan intinya trik-trik untuk menghadapi seorang penagih itu dari memang hiji kalau ayah sumping kurang wajib naroskeun kalau dia seorang kolektor kita harus naroskeun mana sertifikasi kolektor namun tes sertifikasi kolektor wajib ditutup oke pantau tong dibuka tingalikeun sertifikasi collection namun pada narik kendaraan keluarkan jaminan fidusiana surat tugasna jeung memang tetiasa ditarik oleh seorang kolektor tapi memang pasal lah dihukum di urang yang tentu jasa narik kendaraan nya dari pengadilan jurusita dari pengadilan sesuai dari ya kembali mungkin ya kita apalnya Non betana penarikan mobil yang perceraian di pengadilan gitu. etan atuh lah yang perceraian mah anu paling seueur pengalaman soal cerai mah justru eta kan lama pan nyerahkeun bisa cerai nyerahkeun ke tanah meliuk sepak. cerita mah alhamdulillah pagi aja bicara sedikitnya Edit sama edit. sedikitnya Edit sama edit. kayak kabungahan ya memang kalau abdi mah kabungahan aya hikmahna iyalah hikmah ti Allah dipesan rezeki ka abdi seueur lah memang masyarakat juga bantu abdi ge sama tidak akan memungut biaya da di bantuan sangingnya alhamdulillah sok masih yang kade deui eta rezeki ka abdi
Tami-tami abdi pun aktif di salah satu organisasi salah satunya sih kanggo di penyebaran di aplikasi bahasa dalang oge ya. Kasih bapak teh kan boga musuh hiji palias teuing neangan baraya sejuta kurang Kene. tah di mah kan alhamdulillah seueur wargi-wargi gitu nya. Di tiap-tiap kecamatan sekota Bandung ditungtung kota Bandung mah 70 kecamatan tadi karasa ngaluluguan 70 kecamatan jadi seueur wargi gitu. Seueur anyukeun lah. Gitu Kang Lurah. Ya, jadi ngarasa itu kakang nanya. Ulah dugikan dina suasana kieu urang jadi ngukut kabingung miara kasusahan kerek teh. Tidak masalah timur sosial, pang tadi bahas. Nuhun jadi lamun kitu mah jadi berjiwa sosialis disebutnya. Keun aya. Cekolot keun wae dibere mah tadi mah ulah teh menta. Nya. Keun mau nilai mah kumaha urang luhur, urang beribadah sareng teu nama ulah cek urang hungkul, ulah sombong teh keun bari ibadah. Ibadah dihitung-hitung nya. Nah gitu. Nuhun. Jadi juga si bungsu ya kumaha anu sepangi. Aya sepangi anu bangga. Pangreungna mah ieu tuh. Aya ngabur mah jawab ya. Aya ngabur. Bungsu ya ulang mah. Kajian HP kan dia dah. Mamahna aya sepangi mari kumaha. Nah, nya. aya Sepangi teh kudu bedol. Nah, nuhun pisan. Akang meureun nanyakeun ieu ka Adi nu bungsu. Arah geus. Apa rumah tangga ti nona? Apa susahna? Nganter apel malah. Tadi mah emang pamilih nu sasantoan mah cucurut. Tak Di sejarah kolak deui. Saya enggak jawab. Ya, jadi nu bungsu ieu mah gerakang jadi sejarah. Saya enggak jawab. Jadi sejarah. Ku almarhum Bapak moal diserenkeun ku kiai ajengan ulama, diserenkeun ku anak. Nah, akang bae nyarenkeun dia. Nya. Lain hayang pemulang tarima. Tetenya atuh ulah-ulah kamelar maksudnya. Nah kan ieu mah ka dieu oge. Ayo nguping mah mangungot hulu we kucat kuping kieu mah. Ngadeu ka deudeuh Karena kok masih konten anjeunna. Naon lah pangetanya ya Adi cik. Selaku pelaku seni lamun ceuk bahasa aya gaya ayeuna mah nya. Pelaku Dina suasana kopi kieu kagiatan sari dinten nu utami mah urang tiasa nunyang ka keluarga tiasa urip rumang kahirupan ai hirup unggul mah gampil urang nya hirup Kanyut hirup kahuripanana sab simulna kieu Coy mah. urang geus rumah tangga mah beda nya beda jeung keur lengohan sagala urang kahayang kumaha kolot enggak jawab nah. Malah untuk jauh ya. Ayo geus rumah tangga pan urang geus masing-masing boga kewajiban. Saur Dampak meureunnya dampak. Ya, saur keterangan almarhum. Kerja rumah tangga mah anak kene. Panggeus rumah tangga mah jadi sanak hartina ti asal sagala kahayang ka inung bapak geus boga keluarga mah geus jadi sanak pek tanggung jawab ke anak jeung pamajikan. Eta nu barat namanya. Betul. Ai kawin dulu-duluan tadi urus mah Nah, kenaon hiji tapi urang barokah. Beres. Gitu. Kumaha jadi ya mayunan suasana keur kieu. Covid-nya menuju COVID-19 namanya. Ya. Tuh, Yes. ada namanya. Kok ulah Inggris gitu dah. Covid-19. Tah, tuh sunah tuh. Iya, alhamdulillah. Nyai sebagai pelaku seni kami sareng Asep terutamanya ya. Jadi emang kalau bisa lah ke kumanggung izin sesa gitu. Tapi aya positifna sisi positif nama rakyat sareng keluarginya raka-raka terutama caket pisan sareng awan nah sareng awan mah salami Covid deh sering amang lah ka bumi nyerak nya TikTokan, motor ngadamel garasi oge di caket bumi kan awan mah ya garasi Pajero di teh mobilnya garasi motor dititipkeun nya alhamdulillah mang awan amang Kita badan Pak ASR kan ya? terus Hah? terus Terus dipecat. mundurkan diri gitu alhamdulillah jadi ai sedina mah samilah izin sesah mang aduh luar biasa lah aya anu tos diizinan bade manggung pisan misalkan di ternyata kudu hajat ternyata izin teh keluar gitu tapi enak caket lah sok amang ka awan ka Auga Prahayaman atau ka Asep oge gitu kan ka awan mah da kadang-kadang awan nu ka bumi gitu. Alhamdulillah caket pisan gitu ya Syukur.
Tidak akan terus ya. Anu kahiji dina masalah kahirupan gitu lah. Yang harapan gede kieu. Udah kangen toh. Bisa nanya gitu akan pribadi ge keur bingung ieu teh. Naon ya. Di walah-walahnya urang teh akan kersuya. Sudah THR. Sudah THR. Bingung mana sebenarnya. Tadi ada semangat. Kali aya we ati kalau lagi. Serapan. Kang Lurah jalan. Brak. Beda, pas jadi sahuran teh, istri naroskeun. Kamu mana? Alhamdulillah, ada sama satu. Nah itu si Wilsasan boga kaos kaki. Moal kayak moal. Naon panginten ieu tentang kahirupan dina masa-masa Pandemi. wabah Covid-19 masa pandemi kieu nya. Jadi anu rada ngirung mah mung hiji itu pangageungna. Rumah ada manggil, nya sosok sanaos abdi pangcikalna tapi jujur lah Kang dina perkawis nyimpen perekonomian abdi percanten ka punadi-punadi sadaya. Malah karena abi motor we untuk kasetoran 4 sasi, mobil 5 sasi, tapi teu atunya eta gunungan mah, weh langsung dijabah. Jabah ku abdi da abdi peryogi. Aya nu kitu nya. Biasa kumaha. Da kumaha da urang bener kan urang luruskeun maka nuhun nu kahiji nya. Intina mah suasana wabah itu urang aya kegiatan. Aya kegiatan syukur. Ta anu tilu mah geus jalanan. Semua. Da boga cara jeung jalan masing-masing. Cap cek hiji katerangan ngahirkeun ka alam dunya teh hirup teh jeung uripna. Beres. Nya. Gitu. Tah urang kauripan ngeureuyeuh dituntut. Supaya dina suasana ieu Covid kieu teh urang sararea masih kena tiasa makmur. Ya. Sasa alhamdulillah awan ge pada ngadidik putra muridna suara jami tah. Aya program 15 eta nuju program Jadi berkesenian mah jalan berkesenian memang keras. Mari anu konsisten mah awan Dina suasana kieu ulah murubut bambarangkeun nyieun pagawean. Ini sebenarnya akang we ayeuna sarengsena di desa majeng ka 3 tahun. Liran Kang, terus liran. Tos 3 tahun ayeuna teh Cina. Kalau akang baheula keur sareng bapa dan manggung teh sok kitu. Oprekan lah. Diajar kan nyieun bok, diajar nyoder tah eta akang nganggur teh dina masyarakat kopi kitu aya hikmahna keur akang mah. Kitu nya ngagali beri potensi nu aya. Naon nu mampu dina otak. Kitu balik deui kana nyoder ngan peda akang balik kitu geus ngurangan. Da singgung manusia mah kitu banyak. Disebutna ge makhluk anu paling dimuliakeun kudu kagungan tah urang mangpaatkeun kamuliaan urang. Tah akang ge kamuliaan teh geus sadang ngurangan geus di kacamata. Nya gitu. Sadang ngurangan ka sumangetan ge. Pan simulna ge urang teh kitu. Umur naik, pangawasan ngurangan. Pangabutuh ningkat. Kan gitu. Eta Nah, dia muga janten simul keur urang sararea. Nuhun panegkeun tentang dina perkawis kahirupan we heula nya. Intina ulah dugika dina masa-masa wabah kitu urang dugika cek babasaan mah anyukna hutang. Lumawe eta. Dan aya masalah barang mah nu aya di urang data talang Ayo raga. mah alhamdulillah mang kitu paling masih naon. Angka ke Bahasa masa-masa Covid dia ya, alhamdulillah teh naon. Teu anyukna hutang ting keluar. Aya dijualan mah baca. Terus. Wah, Eta Jual beli sarang adi, anu sarang disaur lain, ku kan. anglurahna teh nya memang karasa pisan ku abdi jeung tibatan tumatamut keluar lah naonnya barang nu aya lintang-lintang ti ka ieu we ngumaha-ngumaha jeung wargi da urang teh da jeung dulu tentang kahuripan urang mayunan kahirupan ieu nya intina mah mugia urang sarara ieu dina wabah Covid 19 ieu teh lamun cek basa umur mah corona urang dijauhkeun dina sagala balai. Amin. Dijauhkeun dina wabah musibah, dijauhkeun dina penyakit berwit. Muga-muga urang disehatkeun. Amin. Mulus rahayu berkah kalawan salamet dugi katutup ieu sirna. Biar luang tina wayang ngakuar palsapa wayang COD carita obrolan dalang COD carita obrolan dalang
di MPP Official. Panteng terus, bray-bray. Seret.